Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui jeung Mang Opan ti Makarwangi Media Channel. Urang ngadongengkeun sajarah-sajarah naon anu geus kajadian dina zaman baheula. Ieu mangan saukur sajarah. Wah, bumper heula. Please like and subscribe Makarwangi Media Channel. Tah dina zaman baheula wa kacaritakeun dina hiji wewengkon kitu wa. Hirup hiji jalma anu berat beunghar kacida wa. Gitu. Di desa manehna teh nya manehna pisan anu miboga sawah tegalan anu paragi ngajadikeun hiji kahirupan gitu. Anu sejena mangan saukur jadi buruh anu gawe di manehna han saukur bisa ngagarap sawah atawa tegalna. Manehna oge kacaritakeun dina eta wewengkon beungharna mah beunghar gitu wa. Ngan kabeneran kikirna atawa meditna audubillah gitu cenah dina jalana ieu carita wa. Nya nepi ka warga desa oge ngahaokan manehna teh disebut pakikir cenah wa. Da kitu ai jalmi mah kuma kalakuan jadina kan disebut jadi sesebutan gitu. Bahkan nepi ka anak lalakina ge dilakukeunana sarua siga ka masyarakat koret. Wah, bapana teh luar biasa ya. Ngan aya untungna oge cenah wa. Panyakit koretna teh teu turun ka anakna. Tuh alhamdulillah. Anakna mah malahan sok tutulung kanu bubutuh, tatalang kanu susah cenah kitu. Wah, alhamdulillah kitu. Nya kitu oge dilakukeun teu kanyahoan ku bapana nyumput-nyumput mun barang bere teh cenah wa. Aya hiji carita di desa eta lamun seug saupamana hayang hasil panena alus atawa mucekil cenah wa, di dinya teh kudu syukuran cenah wa. Tah kulantaran sieun si pakikir ieu teh akhirna manehna oge ngayakeun syukuran. Sadayana diondang warga teh ku pakikir eta pikeun ngadatangan kana eta syukuran. Nya atuh sadayana ge ngaraos atoh tur ngarasa gumbira ku diondangna oge ku anu katelah pakikir. Sabab warga masyarakat ngira-ngira sugan weh menang kadaharan anu loba bari ngeunah cenah kitu. Oge geuningan tebakan warga ge salah oge anu dikira-kirakeun rek menang kadaharan ngeunah teh anu disadiakeun ku tuan rumah teh eta nu bog sohibul hajat teh ngan saukur nyadiakeun kadaharan ngan saukur saayana cenah wa. Ainu koret ampun. Jeung di antara warga anu hadir kana eta syukuran loba anu teu kabageun daharan da kadaharan heuh da sababna ku saeutik kitu wa. Nya atuh heuh warga teh ngan saukur bisa ngusapan dada bari gugurutu kitu cenah wa. Dasar kabina-bina ainu kikir cenah meni naon kitu nyadiakeun kadaharan ge saeutik nepi ka teu mahi cenah tah kitu. Memang bener-bener kaleuwih cenah pakikir. Jeung naon atuh harta nu loba cenah kitu ceuk salah sahiji warga. Ai ceuk warga nu sajena oge nembalan deui Allah moal mere barokah cenah kana harta eta. Nya heuh atuh da tong koret jalmi mah kitu. Tah kitu di antarana warga teh anu ngararobrol.
tah saeukeurna syukuran teu kanyahoan ti mana datangna ujug-ujug aya nini anu ngenta-ngenta datang kadinya kasih bapak eta kanu beunghar eta. Ceuk si nini teh, juragan cenah atuh pasihan mam sanajan sakalieun dahar, ceuk si nini teh bari beungeut pikaronyaeun. Ai nu boga hajat teh juragan teh kalah ngadat. Naon maneh cenah ngeunah wae ngenta harta ngenta dahar hayang dahar mah digawe urang ge nang capek cenah. Ngarti tuh cenah tuh pokara jasa ya. Atuh ceuk sini nanti pasihan atuh saali ta abdi cenah juragan apan juragan maloba cenah gitu. Ai ceuk si juragan teh di pentak itu teh kalah ngadat ngeunah wae cenah. Indit ka ditu bari diusir si nini eta teh wa. Nya akhirna si nini eta teh ceurik cenah. Sabab boro-boro dibere harta malah diusir dipaksa titah indit ku juragan kikir eta cenah wa. Terusna si nini eta teh indit we. Ningali kana kajadian eta budakna nu kikir eta budakna juragan nu kikir eta ngarasa sedih jeung nalangsa cenah wa. Manehna naon rerehean rencepan nyokot jatah dahar manehna sorangan terus dibikeun ka si nini eta cenah wa. Luar biasa ieu. Ai ceuk si nini teh nya mudah-mudahan cenah nuhun jang cenah mudah-mudahan maneh sing mulya. Engke maneh dina hiji waktu mudah-mudahan sing jadi mulya cenah kitu. Sanggeusna si budak eta indit akhirna nini teh oge nuluykeun lalampahanana nepi ka cicing di hiji gunung di eta desa. Manehna tuluy cicing tidinya teh katempo pisan imah juragan anu kikir teh manik gede pisan sedangkeun anu sejen mah katempo sederhana pisan cenah wa. Luar biasa gitu. Bari si nini nyupata, ingat jelo juragan nu kikir cenah kasarakahan bakal jeung harta maneh bakal ngalalepkeun maneh sorangan cenah. Waduh, Allah bakal nibakeun hukuman ka maneh cenah. Waduh. Terus ini eta teh nyecebkeun itu kena kana taneuh cenah wa. Tuluy deui saat tos eta dicabut tah dina urut liang eta itu bijil cai anu puhara lobana cenah. Nya ti lila-lila beuki lila beuki cai teh beuki loba nepi ka ngerem ka desa eta cenah wa. Akhirna banjir oge teu bisa dihindarkan gitu. Akhirna cek urang desa teh banjir cenah banjir gitu. Sararea ge ngarasa keung gitu jeung reuas kulobana ningali cai wa. Akhirna si anak juragan kikir eta teh nyarankeun atau wanita buru-buru gerah tah arindi ti desa eta wa sabab bisi tilelep cenah. Buru cenah lalumpat ka ditu kaluhur ka tonggo ngarah aman cenah wa. Terus cek hiji warga desa teh kumaha atuh cenah itu ingon-engon jeung kakayaan nu aya. Terus cek si budakna pakikir teh maneh milih harta atawa awak cenah. Lamun geus eueuh deui waktu pikeun nyalametkeun harta aduh berarti kan caina loba pisan kitu wa. Terus sabari gogorowokan ngingetkeun ngarah buru-buru ninggalkeun eta patempatan. Jeung oge si budak eta teh nitah buru-buru juragan
sitah Indi ti imahna ngarah salamet cenah. Buru-buru bapak cenah geura Indit geura keluar tinggalkeun imah ieu bisi kaburu banjir. Naon ngeunah wae maneh ninggalkeun harta ieu nu sakilobana pan puguh nang hese capek cenah. Ku sabab geus eueuh waktu deui cai geus nyedak wa akhirna budak pakikir eta teh lumpat nyalametkeun dirina. Dina mangsa eta pakikir oge masih sibuk nyalametkeun harta bandanana anu loba bisi kabawa banjir cenah. Ku sabab lambat manehna nya nepi ka tilelep dina cai eta. Sabagian warga kaasup budak juragan kikir eta salamet cenah wa alhamdulillah. Manehna nyaksian pisan ningali desana tilelep. Sanggeusna neangan tempat anu anyar pikeun cicing manehna wa. Manehna ngangkat anak juragan kikir eta jadi kuwu cenah. Tah tidinya nepi ka nelah Cianjur terus pakikir anakna nu jadi juragan kikir eta tadi ngabagi-bagi taneuh pikeun garapan wargana cenah. Terus manehna oge nyarankeun lain nyarankeun nganjurkeun ngolah taneuh saalus-alusna. Nya akhirna si budak juragan kikir eta teh nu geus jadi kuwu ngabejaan kumaha carana melak tatanen ngarah alus cenah. Tah jadi warga teh nyebutna desana desa anjuran cenah. Sabab warga desa sok naon kitu ngadengekeun anjuran pamingpinna. Nya lila-lila mah kota eta teh berkembang jadi Cianjur cenah. Ci teh cai meureun kitu ai anjur teh nya manjur lah gitu. Tah gitu sejarah Cianjur teh. Sakitu warupina dongeng pondok. Mudah-mudahan sing janten panghibur kalbu atanapi nambihkeun wawasan saalit-aliteun sok sanajan nyampekeun nata getek tog hapunten nu kasuhun hampura nu ditada. Assalamualaikum. Please like and subscribe Karwangi Media Channel.